A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitihil kiram ajmain syai'u lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amidna bi asrarih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Babu sholati ari ieu bab bari tetep dina mertelakeun salat. Ya ari salat syar'an munggu syara' eta aqwalun pirang-pirang ucapan wa af'alun sareng pirang-pirang padamelan. Mahsusatun anu khusus muftatahatun anu dibuka bitakbiri kalawan takbir, muhtatamatun anu ditutup bitaslimi kalawan taslim kalawan aweh salam. Takbirna adalah takbiratul ihram. Wasumiyat sareng dinamian i aqwal wal af'alnya af'al jeung aqwal af'al wa af'al mahsusah bidzalika kalawan salat listimaliha karena ngawengkuna salat ala salati listimaliha karena ngawengkuna aqwal wal af'al ya ala salati karena salat lugatan munggu logat wahya ari salat munggu logat eta doa. Jadi lamun tema orang ngahartosan salat secara kamus secara bahasa salatnya hartosna doa. Wal mafrudatu ari anu dipardukeun al ainiyatu anu bangsaen parduna teh eta khamsun aya 5 waktos fi kulli yaumin wa lailatin dina saban-saban berang jeung peuting. Malumatun anu geus kanyahoan minadini dina agama bidarurati kalawan darurat hartosna secara naluriah umat Islam apal kana kewajiban salat. Fayakfuru maka dia tang kafir, fayakfuru maka kafir maka kufur sahaja hiduha anu ngewa kana salat. Walam tajtami sareng tekantos kumpul non hadhil khamsu ieu 5 waktu salatnya li ghairi nabiyina pikeun salian ti nabi urang sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi memang 5 waktu itu adalah khususiyah Kanjeng Nabi, khususiyah hadhil ummah sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat sareng dipardukeun ieu salat anu 5 waktu teh Lailatul Isra'i badan nubuwah. Lailatul Isra'i dina wengian Isra peristiwa Isra Mi'raj. Badan nubuwati dina sabada kanabian teh bi asyri sinina kalawan 10 pirang-pirang tahun. Jadi pada tahun ke-10 kenabian Kanjeng Rasul diutus di Mekah salami 10 tahun anjeunna kenging kado istimewa ti Gusti Allah perintah salatnya. Wasalasati ashurin 10 sareng 3 pirang-pirang bulan 10 tahun 3 bulan. Lailatul sab'in wa isrina min Rajab. Lailatul sab'in dina wangian ka-7 wa isrina sareng 27 min Rajab min Rajab dina sasi Rajab. Dia pamitema di awasna Rajabin nya isim ghair munsharif kari-kari ditanwinan ari tanwinan teh tanwin tankir nganakirohkeun jadi Rajab nanti artina Rajab nu mana wae. Walam tajib sareng teu wajib non subuh yaumitil kailailati salat subuh dina dintenan itu wengi dina itu wengi li adamil ilmi karena teu ayana ilmu teu ayana panganyaho teu ayana pengetahuan bikaifiyatiha kana tata carana salat. Jadi sok sanaos ayeuna kitu nya para pan ari peristiwa Isra Mi'raj teh sekitar Janari ya satu acan subuh
kumatah salat subuhna teh teu acan wajib naha da teu acan aya conto gitu. Wa inna matajibu jeung pastina wajib naon al maktubatu salat fardu ay as-shalawatul khamsu tegasna mah salat anu 5 waktu ala kulli muslimin berat kasakur-sakur jalma Islam mukallafin anu ditaklif ae baligin tegasna mah anu geus baleg dewasa akilin anu berakal sehat sempurna zakarin pamegat au goirihi atanapi salianti pamegat ai lawan pamegat mah nyaeta istri atanapi wandu mah anu gaduh kelamin ganda tohirin anu suci pala tajibu pana taprenya ieu teh natijah pala tajibu maka teu wajib ala kafirin asliyin ka kafir anu bangsa asal lantaran kafir engkena teh aya dua rupa aya kafir asli aya kafir kapeung-kapeung itu kafir kapeung-kapeung mah nyaeta jalma anu murtad mah wasabiyin sareng budak leutik wa majnunin sareng jalma edan wa mugman alaihi jeung jalma anu ayan wasakronin jeung jalma anu mabok bila ta'adin teu kalawan ngahaja-haja li adami taklifim karena teu aya kaperdih maranehanana wala ala haidin sareng teu wajib ka jalma anu haid wa nufasaa sareng jalma-jalma anu nipas istri anu haid sareng nipas teu wajib li adami sihatiha karena teu sahna salat min humati jalma anu haid sareng anu nipas wala qada'a sareng teu wajib ngadoan alaihim ka itu jalma anu haid jeung nipas bal tajibu balik wajib ala murtadin ka jalma murtad anu tadi teh cabang tina kafir asli teh nyaeta kafir anu benar-benar asal ketika dilahirkeun manehna kafir tapi lamun teh mah jalma murtad kafir tapi manehna teh pernah Islam wa muta'adin jalma-jalma nu haja bisukrin kana weureu kana mabok apakah minum obat minum apakah disuntik ekstasi atau ayeuna mah loba rupana teh mabok teh wa yuktalu sareng dibunuh dipaehan ae al muslimu tegas nama jalma Islam al mukallafu anu ditaklif at-tahiru anu suci haddan kalawan jadi had jadi sanksi bidor biunukin kalawan ditiglas beheungna disabat beheungna teh in akhrajaha lamun teh mah henteu daek ngalakonan kana salat tegasna mah teu ngalakonan kana salat ay al maktubata tegasna mah kana salat anu wajib amidan bari ngahaja-haja an waktu jam'in tina waktu jamak laha kana salat ini ngaluarkeun tina waktu jamak contoh kawas kieu ayeuna lamun teh mah salat lor henteu terus asarkeun pan ari asar masih kena waktu jamak jadi masih keneh dihampura tina hadna salila dilaksanakeun lohor kana asar jadi seakan-akan dijamak gitu ingkana lamun teh maninggalkeun si jalmana teh kasalan ingkana lamun kabuktian si jalma eta kasalan anu pangedulan maha tika diwujubiha sarta nekadkeun kana wajibna salat ilam yatub ya ge lamun teh mah teu tobat tapi anu bertindak ngabunuhna teh adalah aparat pemerintah ba'dal istitabati dina sabada dipenta tobat wa ala nadbi sarang kana wa ala nadbil istitabati la yadmanu man qatalhu qabla taubati wa ala nadbil istitabati sarang netepan kana sunat dipenta tobatna teh la yadmanu teu katempuhan saha manjalma qatalahu anu ngabunuh ka si jalma nu pangedulan salat qabla taubati dina samemeh tobatna lakinnahu yasamu lakinnahu tetapi nasi jalma anu ngabunuh teh eta yasamu berdosa tetep we berdosa wa yuktalu sarang dibonus kupron kalawan kupur intarokaha lamun ninggalkeun jalma kana salat jahidan karena ngewa wujubaha kana wajibna salat jalma anu ngewa kana kewajiban salat otomatis dibunuhna teh berlaku kupur keur manehanana teh lantaran ngahinakeun kana urusan agama jatuhna murtad wala yughsalu maka tong diadosan wala yusalla sareng ulah disolatan alaihi ka jalma anu paeh gara-gara dibunuh tina sabab kufur
Wallahu a'lamu bishawab.